Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang neraskeun deui hanca dongeng si Kabayan anu kamari. Saparantosna si Kabayan dinyatakeun lolos atau hasil jadi juara saembara. Si Kabayan ngerasa bunga. Bilih hilap kamari saembara teh nyata pas seket-seket irung kalian si Kabayan anu janten juara. Nah, tah diputuskeun ku si Abah na bapa nanya itu nyata namina teh Abah Jago. Si ambuna namina Ambu Rahul, jadi Jago Rahul. Diputuskan yen si Kabayan anu menangkeun eta saembara kumargi parantos nyalamatkeun nyawana si Abah di leuweung tina ancaman maut. Nah, si Kabayan bungah amarwata suta punggah ka giri-giri lantaran menangkeun hiji wanoja mojang desa anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Gelis bawani ngajadi endah tinituna nyi itu ngaranna. Duh ampun teh. Piraku teu bunga hatinya si Kabayan. Tapi dah manehna berusaha henteu sombongan, bersyukur mah bersyukur. Tapi teu sombong sabab ngarumasakeun yen manehna teh jelema heureutpakeun pungsat bahan lieur eueuh ragap teu aya kitu. Teu adiguna. Ngan ieu lalakon si Kabayan menang juara saembara ieu kaceluk ka aun-aun kawentar ka jana pria. Ibur salalemur ear saja jaga. Pada apal satanyang jalan si Kabayan balik di imahna si Abah. Eta mah di jalan loba nu ngaroromong. Hebat euy Kabayan. Aduh calon panganten cenah geus rupa-rupa nu ngomong. Ari geus deket ka imahna loba barudak ngora keur ngararumpul. Sarua aya nu mengucapkan selamat we aya. Selamat ye. Anu kumaha rupa-rupa lah. Wilujeng Kang Kabayan. Mudah-mudahan sing lancar iraha teh cenah bade nikahna rupa-rupa kitu. Ai si Kabayan teh jadi bingung geus lila mah di pikiran teh. Kedak. Itu rada teu kaharti tadi teh. Itu naha bejo sumebar wae ieu beja teh danca diobrolkeun ka sasaha. Kakareke balik di ditu teh make geus arapal kuring menang saembara kuring rek dikawinkeun. Atuh barudak ngajawab, "Wah, Kang panjaman canggih ayeuna mah. Apa gampang ayeuna mah deukeut dunia teh. Apal ti mana? Tina YouTube." Tina YouTube Kang YouTube. YouTube na saha? Eta channel tina Yayan Hadianto channel. Makana geura Kang buka. Sok heng subrek like. Yuk, assalamualaikum.